Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 24-nya. Tadi ayat teh keur nyampurnakeun istri nu haram ditikah ku lalaki. Geus kamari 18 nya. 18 nu haram ditikah. Tina sabab tilu. Gitunya. Hiji sabab nasab 7, sabab turunan 7, sabab rodok sasusu 7, jadi 14, sabab musoharoh pertikahan 14 jeung 4 jadi 18 dina ayat nu kamari. Nyata ayat sabaraha kamari teh? Ayat 21, 22, 23. Taina ayat 24 di dieu keur nyempurnakeun itu. Dina hati saliantu nu 18 menang. Saliantu nu 18 menang. Kan nu 18 untuk menang teh. Tina nasab turunan 7. Tina rodo 7. Tina musoharoh sabab pertikahan 4. 7 jeung 7 14. 14 jeung 4 18. Salianti eta artina menang contoh seperti mana nu teu kasebut. Nu pangdeuketna nu teu kasebut. Nu teu sebutinya pilancekan menang eta. Bener. Sanajan deukeut oge. Nyebutna oge meuneun akang atawa ayi, meuneun adi nya bener. Itu budak paman atau budak uwa menang tah. Kita deukeut teh. Benernya. Atawa alo tigigir menang, lain alo tegas. Nyata alo tigigir teh anak naon? Budak naon? Atawa lain alo meureun bibi. Bibi atawa paman tigigir. Budak nini eta. Atawa budak nini tigigir menang, lain budak nini asli. Budak nini asli mah teu menang da eta mah paman. Bener, budak laki tigigir, budak nini tigigir menang. Bener. Tah eta nu kitu menang gitu. Tah atarapi deungeun-deungeun sama sekali. Hatieuna deungeun teu kajujut gitu. Teu kajujut turunan itu. Wah, ting mana jauh, mus jauh pisan. Gitu. Rupana geus beda upama mah itu mah bengkung irungna teh. Ieu mah pesek umpamana. Menang eta, bener itu. Ngan itu menang teh lamun teu kabeh menang aya anu kecuali ke nya tadi na ayat. Nu menang teh syaratna di antarana. Bener. Kumaha? Kudu lengo. Bener. Anu bogaan salaki mah ulah dikawin gitu ya teh. Bener. Sabang sok terjadi kemungkinan zaman jahiliyah mah terjadi gitu teh. Bener direbut gitu, bogoh rebut begitu. Bener itu. Atau awewena mungeun. Eta awewena umpama maksa ka itu sanajan boga salaki ka kawin umpama beng bapana padahal teu meunang dicangga ieu mah tadina ieu ayat. Wal musonatu minan nisai ila ma malakat aymanukum jeung nu diharamkeun ka aranjeun teh walaupun teu termasuk anu 18 kamari nya itu nyaeta al musonat minan nisa awewe nu laki rabi we kitulah nu boga salaki ulah dikawin karek tong boro-boro boga salaki sabenerna mah pan diharamkeun ngeun eta ngeun ari sah mah sah gitu. Teu boga salaki anu can ditanyaan anu geus ditanyaan ku batur ge pan teu meunang urang nanyaanna. Bener. Kade lamun geus ditanyaan ku batur ulah gitu, bisi bogoheun ka urang. Ulah we nanyaan ge gitu. Bener. Geus ditanyaan ku batur mah gitu. Kecuali lamun mikeun. Mun mikeun teh naon? Ari anu boga salaki mah sanajan mikeun ge ulah. Boga salaki masalakina bogoh ka pamajikan maneh pamana kawinna kuing jig wae encan ditolak teu meunang kare teu meunang gitu
bedana teh gitu. Ari anu geus ditanyaan bae teh geus aya gitu janji bener geus aya janji kade teu meunang nanyaan ka anu geus ditanyaan ku batur ulah eta teh kedah ulang gagah upama teh mah entu legeg gimana cing mah hari ketanyaan teu meunang bener sancana diizinkan ku manehanana nyari ngijinana teh naon aya boga salaki mah teu meunang kecuali kudu naon geus bain artina geus diserahkeun ku salakina itu geus diserahkeun jeung geus beak idah bener diserahkeun oge can beak idah mah ulah bener keur jero idah teu meunang dina jero idah teu meunang nanyaan-nanyaan acan lamun tolak rojiyah mah anu aya kewenangan keun ieu nya teu meunang ieu ge itu kecuali lamun geus tolak tilu hatina geus bain teu meunang dirujuk deui tah eta mah meunang tapi ai tasreh mah teu meunang sabari kieu nyi bogoh ka akang urang kawin yuk tah teu meunang tapi sepertinya gitu apa namanya mana tasreh begitulah paling irdun lamun irdun menang apa nggak surat al-baqarah nya nggak surat al-baqarah itu lamun lamun awewe lamun dipirakna ku salakina sanajan dijero idah keneh bain hatina bain teh lain tolak rojiyah itu daya eta dan tolak lain tolak rojiyah nyaeta geus tolak tilu atawa dina tolakna tolak hulu nyaeta tolak anu dibeuli ku awewe digentian ku awewe tolakna tah eta mah bain bisa ditanyaan kuno sajen sanajan jero ida ngeunanyaanana teu menang tasreh deui teu menang jelas paling-paling kieu rubba rogi bintik. Nah, itu cek bahasa Arab nah itu. Rubba rogi bintik. Aduh, kaneng seueurna seneng ya. Seueurna bogoh gitu. Itu mah bisa gitu. Atawa lar itu. Njeunah. Nah, gitu mah meunang laran mah gitu. Itu. Sehingga aya kecenderungan awewe teh. Jika jika si akang ieu gitu. Menang eta mah kitu. Ngan jelas mah teu menang. Walaupun geus ditoknan geus bain itu, lamun dina jero idah. Ngan ge di mah geus beak idah mah geus kosong. Dina idah hadina teu naon teh. Bener. Pan? Ta eta wal musonat. Wal musonatu minan nisa hatina teu meunang awewe keur laki-laki di tikah. Jadi arti salian ti nu 18 naon sanajan teu termasuk anu 18 itu teu meunang nikah ka awewe haram nikah ka awewe anu masih kene boga salaki atawa dina jero idah sabab dina jero idah mah kaya-kaya boga salaki dina jero idah mah komo idahna idah rojiyah idah rojiyah masih silih waris kene salakina ge masih kene kewajiban nganapakohan idah rojiyah mah artina idah rojiyah teh idah anu bisa dirujuk deui illa ma malakat aimanukum kecuali awewe nu dimiliki ku aranjeun sanajan boga salaki ge meunang nu mana ieu ma malakat aimanukum teh kade lain sama sekali anu di milik awewe amat nu dimilik tuluy dikawinkeun lain ya mah nu dimaksud mah malakat aimanukum di dieu teh awewe tawanan baheula keur berlaku ieu berlaku peperangan harina nawan awewe kan awewe mah langsung ieu mah keur hukum secara hukum ya mah bahkan lain hukum Islam wungkul hukum kabiasa hukum anu geus berjalan kayak gitu karena di mana-mana peperangan itu didinya menang budak menang nugelo jeung menang awewe langsung jadi abid atau jadi amat gitu
Itu baheula teh kade itu. Kade itu Islam itu Islam sebenarnya menghendaki jalma merdeka. Abraham Lincoln mah kamari anyar keneh ngabebaskeun di Amerika karena perbudakan. Bener itu. Islam mah geus ngajurkeun ti baheula. Itu bahkan dina kiparat-kiparat geuningan ngamerdekakeun. Bener, ieu bisi nganggap bahwa Islam aya perbudakan. Kaharin teu? Gitu. Jadi artinya itu dina agama Islam, artinya ketentuan hukum Islam itu menghendaki itu manusia perbudakannya dina waktu harita masih kene jamak sesep kene memperbudak orang. Gahri memperbudak orang gitu, maka hukumnya secara tajrid gitu. Geuring suur para sahabat ngamerdekakeunnya, ribuan para sahabat ngamerdekakeun. Rasul kitu deui, seueur ngamerdekakeun. Itu. Bahkan dina kiparat-kiparat, dendaan kiparat itu. Dendaan tina nyeleneh kana hukum, menyalahi hukum, loba anu kudu kiparat ngamerdekakeun abin. Paham teu? Nah, maksudna ilama malakat aymanukum dede kecuali awewe anu dimiliki aranjeun tina hasil tawanan. Nawan awewe ti kafir harobi di dituna boga salaki tah eta mah teh naon, eta bakal jadi tahu amat kade menang diwatingeun kudu diistibroh heula. Artinya diistibroh heula teh bisi campur diistibroh heula di bersihkeun hahimna ku head sekali head gitu. Eta mah geus ketentuan gitu. Jadi di mana-mana orang gitu ngamilik amat gitu. Ngamilik amat ku jalan tawanan, ku jalan meuli, ku jalan dibere gitu. Talamun erek di wati teh kudu istibroh heula. Hatina kudu diidahan heula sanggeus dimiliki urang teh sakali head gitu. Paham teu? Gitu. Karena on bisi campur, bisi keur ngandung gitu. Ngan sabenerna eta teh ngawati amat mah. Ngawati amat teh aya kerugian. Matak sok tara loba nu henteu oge. Naon kerugianana? Ka hiji budakna moal jadi abid, da jadi budak urang, jadi merdeka. Gitu. Kaduana amat aja lamun boga budak teh jadi amat mustauladah. Harina amat mustauladah teh amat anu boga budak, ieu umul walad. Jadi di mana-mana engke dunungan maot teh merdeka langsung, teu bisa kawariskeun. Jeung teu meunang pindah milik kecuali diperdekakeun. Kare itu kerugian teh mata ieu ge. Sok loba nu teu daekeun teh dungan. Jadi lamun teh mah hiji dunungan ngawati aman. Di mana-mana reuneu gitu. Mungkinna jadi amat mustawaladah. Umul walada. Kan geus kitu teu meunang dipindah milik. Oke, di mana dunungan maot langsung merdeka. Jadi ilama malakat aymanukum teh ieu teh maksudna amat anu dimiliki ku sabab tawanan gitu. Anu di dituna boga salaki tah eta mah teu naon. Naon hikmahna? Amat budak amat itu. Eta langsung jadi amat. Hikmahna itu nyetan naon jadi dikawasa ku seorang muslim kan supaya maranana itu teu kembali deui ka kufar ka itu dikawasa ku kufar. Wa halallahu lakum ilama malakat ayman kitaballahi alaikum tayate ketentuan ti Allah gitu. Jadi ketentuan ti Allah gitu.
teu meunang urang nikah ka awewe anu keur boga salaki teh, kecuali amat sanajan boga salaki amat tawanan. Walallahu lakum ma waro'adalikum, Allah ngahalalkeun salian ti eta mah. Artina salian ti awewe nu diharamkeun di dieu nyaeta anu 18 beureuna jadi ka 18 lah naon? Awewe nu boga salaki eta ka 18 na itu. 18 na eta ku sabab turunan naon? 7 ku sabab turunan, 7 deui ku sabab sasusu, 4 ku sabab pertikahan, 18 na nyaeta awewe anu keur anu boga salaki atanapi anu keur jero iddah teu meunang. Tah salian ti eta mah boleh halal itu. Halal antabdagu bi amwalikum. Ente ka 20 na naon sok? Aya nu kaliwat 20 na naon? Sok ka 20 na naon? Lamun 18 ieu ka 20 na naon ayat nu kamari? Awewe anu aya hubungan nasab atawa hubungan sasusu jeung pamajikan urang anu lamun dikira-kirakeun lalaki eta awewe teu meunang nikah ka manehna nyaeta naon? Dulurna pamajikan, bener, alo pamajikan, paman pamajikan kahare tuh jadi 20 kaliwat etanya ngeun eta mah tina jihad dicanung kamari wantaj mau bainal utain bener paham jadi 20 nya wantaj mau bainal utain gitu. Maksudna wantaj mau bainal utain teh eta. Jadi anu aya hubungan jeung pamajikan urang teh boga pamajikan, hayang kawin deui gitu. Tah neangan teh kade bisi dulur pamajikan ulah atawa alo pamajikan. Lamun bogoh ka dulur pamajikan atawa ka alo pamajikan atawa ka bibi panyajikan, kudu diserahkeun heula. Ai teh era. Oh ada tera gitu. Bakal geh-geh kecuali lamun maut biasa ya mautnya. Terus hawarawa wa halalakum mawaro adalikum antabdagu bi amalikum musina ghairu musafihin. Salian ti anu dicaritakeun meunang keur aranjeun. Gitu. Neangan eta awewe anu salian ti dicaritakeun. Dina harti urang naon neangan bi ambalikum ku harta aranjeun, nukeran ku harta aranjeun artina itu kaya-kaya gitu, kaya-kaya nukeran naon mas kawin atawa ku meuli lamun amat gitu. Ngan musinina ghairu musafihin. Musinina ghairu musafihin artina ku hubungan pertikahan artina mah kudu hubungan pertikahan ghairu musafihin lain mahrul bagi lain mas kawin lacut tegasna lain meuli surabi atah ganti teu meunang eta mah ari artina kudu melalui akad itu anu maksud musinina kudu melalui akad nu bener gitu transaksi nu bener transaksina lain transaksi jual beli ari pertikahan mah jawabna nikah atau tajawuz itu dimaksud wa halalakum ma wara adalikum antabdaku bi amalikum musinin Allah ngahalalkeun ka aranjeun salianti anu 20 tadi itu salianti nu 20 dihalalkeun
bi amwalikum musinina digentian ku harta ranjeun tapi musinin hatina ku tajawuz hatina ku jalan tika guero musafihin lain jalan zina itu menang salah make duit ya jandina mah itu tong boro-boro gitu nya nikah oge melalui nikah make perjanjian waktu mah kawin kontrak teu meunang istilahna kawin kontrak tok aya geuningan ieu nama kawin kontrak dengan baheula ge aya berlaku kitu itu ngan dinasa itu meunangkeun ayeuna naon nikah mut'ah istilahna teh disah nikah mut'ah kuring nikahkeun anak kuring ka anjeun satauneun gitu 2 tahunan sabaraha ngade waktu mah sadana 100 tahunan teu meunang disah jadi artina kawin mah ngan lamun kieu mah kuring ngawin nikahkeun anak kuring ka anjeun saumur anjeun bisa ada anak kawinna secara hukum mah saumureun tapi ka maot dari ka maot kari kaitu nama eta mah dampak ya akibat engke ditepangkeun dari urang di jeung salaki atawa jeung pamajikan teh akibat eta mah akibat naon akibat ketaatan jeung kesolehan jeung ketakwaan waktu orang di dunia jeung pamajikan akur karti mun salaki mun lalaki jeung pamajikan mun awewe jeung salaki meureun akur moal dipisah ku Allah teh engke dihijikeun deui ditu eta mah akibat aya nu hiji paling bang mah nu hiji lu taat ka Allah nu hiji ceuleugeg ka Allah takabur moal bakal dipisah ku Allah bener komo dua anak mah dipejetkeun kabeh terus itu antabdagu jadi wa halallahu lakum ma waradalikum antabdagu bi amalikum musina ghairu musabihin Allah ngalalkeun ka ranjeun salian tong dicaritakeun nyaeta nu salian teh 20 neangan atawa nyupri neangan awewe digantian ku harta ranjeun anu sifatna mas kawin gitu lah sifatna mas kawin musinina ghairu musafihin anu hubunganana hubungan pertikahan lain ukur sakadar hubungan zina pamastamtatum saya pamastamtatum bihi minhuna fatuhunna ujurahun mun awewe geus sapatemon geus dialap suka geus diheureureuy hardina eta awewe teh geus sapatemon nyaho sapatemon teh bae teh nyaho ge engke bakal nyaho ge da itu naon itu sudah naon kaheuh kitu lah itu mah satotum tah talamun geus kitu patuhunna ujurahun kudu dibikeun ulah dicekel wae gitu malah awewe teh bisa menolak dengan syarat tadina henteu muajal itu henteu muajal nu muajal teh teu diwaktuan eta teh kieu upama teh jang nikah bapa niakakeun anak bapa ka ujang kalayan ngamas kawin 10.000 anu dibayar dina taun engke tanggal 1 Januari tahun engke tante gitu jadi jang bapak niakeun anak bapak kasalira 10.000 gitu we monggo atuh mah kieu jang bapak nikakeun anak bapak ka bujang sanadyan teu make mas teu nyebutkeun mas kawin nampi abdi nikah ka putra bapak karena yang teu nyebutkeun mas kawin da mas kawin nyebutkeun mas kawin mah eta mah sunat karti itu lantaran sunat halusna halus mak disebut teh ulah iya ada sunat meureun teu ngaran teh aya persengketaan berarti tangtukeun mas kawinna tah sanajan rek ditangtukeun rek henteu gitu talamun henteu di waktuan datangna hatian teu dianyuk ceuk istilah urang mah tah eta teh awewe teh bisa menolak.
peutingna arasup ka kamar, datang ke kamar kalaki nyengcang gitu. Cek awewe kek heula Kang. Ulah wae ka dieu sate acan dibayar mah ada bisa. Kare hatina awewe bisa menolak teu kasebut nusud gitu. Tersebut nusud gitu. Ngeun lamun geus dibayar saeutik, tadi teh geus dibayar. Saware hayang kabeh menolak, da eta mah teu kasebut nusud eta mah. Isukna teh teu kudu dibere dahar. Ya secara hukum itu. Karena paham? Tadi dia sahur Allah itu pamastamtatum bihi minhunna fatuhunna ujurahun. Istri artina bojo anu geus dialap suka ku aranjeun gitu. Dina hati ge sapatemon patuh ujurahun aku dibere bikeun mas kawinna. Ulah disekel wae. Ganti artina salaki wajib mayar mas kawin itu. Faridotan eta teh kafarduan gitu. Wala junaha alaikum bima taradaitum bihi mim badil farido. Tapi teu naon, teu dosa ka aranjeun lalaki bima taradaitum bihi mim badil farido. Dina anu aranjeun silih dodoan antara salaki jeung pamajikan. Sanggeus tadi tentukeun. Sabaraha mas kawin teh tang tuanana upama teh mah 100 gram. Tapi di belakang keun wae Kang 2 gram ge. Karti teu naon tadina 100 gram maktukeun teh ari bayar 2 gram bisa wae. Karti dibebaskeun hatina ngabebaskeun bahkan kabeh dibebaskeun teu naon sanajan geus ditangtukeun. Berarti naon sababna? Sabab mas kawin mah naon kasebutna teh? Hak awewe kawajiban salaki. Ari hak bisa dibebaskeun. Aya kewenangan pikeun ngabebas? Aya kewenangan. Kang wios ari teu kagungan mah pokok mah abdi masal digeugepan we. Kare teu naon eta. Kare teh. Jadi ketentuan ieu teh adalah ketentuan anu kudu dibayar di mana-mana awewe henteu ngabebaskeun. Anu batak di dieu wala junaha alaikum bima taradum bi mim badil farido. Tina naon hatina anjeun teu jadi dosa. Dina anu disilih ridoan antara anjeun jeung bojo gitu. Mimbadil faido sanggeus ditangtukeun. Kumaha tah rek dihapus kabeh bisa. Atawa rek hadu sawareh bisa. Atawa rek ditambahan teu naon. Kang kumaha upami abdi teh da saeutik atuh ngan ukur 10.000 pirang deui. Mas kawin ukur 10.000 itu mahikana naon 10.000 ayeuna Kang itu kuramian we nya itu cek salaki da geus dibere mun nya lah tambahan we sok bisa gare ai silih ridoan masanajan tandina ieu tangtukeun pun saeutik. Jadi hatina mah rek dihapus bisa itu kabeh dihapus bisa di saware bisa dihapus atau rek ditambahan tidak naon ai jalan silih ridoan mah karena mas kawin mah eta mah hak awewe kawajiban salaki. Innallaha kana aliman sayaktosna Allah anu maha uninga. Kauningan Allah ti kodimula naon hal-hal nu aya di urang kauninga ku Allah. Gitu. Hal nu aya di urang sekecil pun hal nu aya di urang kauninga ku Allah di Allah. Ku Allah. Kauningana teu aya waktos di azali. Sing yakin eta naon anu aya di urang kauninga ku Allah ti azali. Sarta Allah malali. Itu sampai detik anu aya di urang jeung saenggeusna aya di urang moal lali beda jeung urang kanyaho aya mimitina saenggeusna ho kadang-kadang leungit eta kanyaho teh itu error
bener error jadi pokok nah itu error itu orang moal itu Allah kenunutan mata kira gitu leungit tak kaitan bener digambarkeun sing ingat eta dina keur maca surat ieu teh la ta'udu sinatu wala naum la ta'udu sinatu wala naum Allah manteu naon kena ku nunutan teu kena ku kulem itu nandakeun Allah anu maha tahu uningana Allah henteu kaselang ku lali henteu kaselang ku teu uninga jeung moal ditu akhiri ku uninga jeung teu dimimitian ku teu uninga naon kana kul jeung judna jeung kana sakabeh hal nu aya di urang sekecil pun hormon sel-sel nu aya di urang kauninga ku Allah makana akibat anu bakal terjadi oge kauninga ku Allah makana dirinya di mana-mana Allah nangtoskeun hiji aturan urang sing yakin yen eta aturan ti Allah teh bakal pimaslahateun keur urang keur hirup di dunya keur alam barzah jeung keur alam akhirat engke itu moal aya hiji ge aturan anu diatur ku Allah itu anu ditangtoskeun ku Allah anu moal maslahat keur urang hakiman anu maha bijak pima dabbarahu lahu dina perkara anu diatur ku Allah keur makhlukna kauning eta bijak naon bijak teh wad usai pimalihi nempatkeun hiji perkara dina tempatna sehingga segala sesuatu anu didamel ku Allah mah itqon kokoh gitu didinya bakal aya ngandung hikmah ceuk heureuyna mah geura itu nu lolong aya hikmahna naon keur napian malah kapeureupeunnan nu jangkung keur ngajul gedang nu pendek keur nyapuan kolong nu torek keur nyeungeut karbit aya gunana kabeh oge aya gunana kirireuna eta dina harti moal aya hiji perkara damel Allah nu teu ngandung hikmah termasuk hal nu aya di urang bodoh aya hikmahna kudu ngaji jadi ibadah bener nya bener bodoh salieuna ngaji we salieuna jadi ibadah gitu nyaho naon kudu nepikeun jeung kudu migawe beunghar itu kudu perhatian kana boga teu boga miskin tabah aya ke jalan ibadah kabeh teh aya jalan ibadah bener moal aya hiji perkara anu teu ngandung hikmah itu nu hal nu teu sakudan jeung urang hal-hal nu sajana aya kabeh oge itu damelan Allah ieu ngandung hikmah kabeh dari mulai hal anu teu katempo ku urang termasuk anu katingali ku urang kabeh itu kandung hikmah gara sok ditaliti jeung saling menyambung kan moal aya hiji anu teu meuna sehingga itu Allah ngadawuh gambaran jalmi anu napakuran damelan Allah subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila itu maha suci Gusti pangeran abdesan robbana ma khalaqta hadza batila teu aya hiji oge damel Gusti anu kosong malongpong teu aya hikmahna itu hakiman teh bijak teh hatina nempatkeun hiji tempatat pada tempatna kusabab kitu damelan Allah mah kokoh itqon silan itu hakim wa malam yastati minkum tawalan ayan kihal muhsanat wallah